Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Mu'allif khususan li Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Kitabu ahkamil buyu'i. Ari ieu kitab pirang-pirang hukum buyu. Hartosna buyu adalah jual beli. Wa ghairiha sareng liyana itu buyu. Minal muamalati tina pirang-pirang bab muamalah. Mana sapertoskeun kakirodin wa syirkatin. Kakirodin sapertoskeun dina muamalah aya bab anu disebatkeun bab kirod. Hartosna kirod adalah maparobati. Mungkin dibahas aya di payuna. Wa syirkatin jeung dina masalah bab muamalah aya anu kalebetkeun kana bab akad syirkah. Hartosna syirkah akad rerenjengan. Mungkin aya sami di payun dibahas dina ieu kitab Bajuri. Wal buyu sareng ari buyu jam'u bai'in eta jamakna lafad bai'un. Janten mufradna lapad bai'un dijamakeun janten lapad buyu'un. Hartosna buyu'un pirang-pirang B. Wal bai'u sareng ari B lugotan ceuk lugoh muqabilatu syai'in bi syai'in. Namina B jual beli. B ceuk lugoh adalah muqabilatu syai' bi syai'. Hartosna nukerkeun hiji perkara kana eta perkara. Itu adalah B mungguh lugoh. Contoh sapertos ieu namina patlot. Teras tasbih. Abdi ngagaduhan patlot, nu sanes ngagaduhan tasbih. Dinironan we. Nu tadina abdi ngagaduhan patlot jadi tasbih, batur nu ngagaduhan tasbih jadi patlot. Ta ieu saling munuker dina ieu kitab B ngaran B ngan ceuk lugoh bangsana. Sana ceuk syara. Ditukeran. Nukerkeun hiji perkara kana perkara nu sejen. Ieu ceuk lugoh B na. Padakhala ma laisa bimalin ka khamrin, maka manjing perkara anu lain eta ma kalawan harta sapertoskeun ayeuna khamr. Wa amma syar'an jeung anapun ari syara. B mungguh ceuk hukum syar'iyah syara'na. Fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi annahu tamliku ainin maliyatin bi mu'awadatin bi idni syar'iyyin. Aw tamlikin manfaatin mubahatin alat ta'bidi bi samanin maliyin. Nu dikarepkeun ku ajengan musannif dina ieu kitab bab masalah hukum jual beli. B namina ceuk hukum syara nu dianggona adalah ngamilikna hiji barang. Barangna mah naon wae. Maliyatin tapi eta barang disipatan anu ngabogaan ayeuna harta. Sapertos ieu. Contona.
ieu namina patlot ainiyah disebutna hiji barang tur ieu barang disipatan anu mana maliyah hartosna ngabogaan harga aya hargian alasnya tergantung ayeuna anu ngicalna. Teras bimuawadhatin kalawan ayeuna digantian ku artos. Ngan muawadhah di dieu biidni syar'in kalawan izin anu bangsa syara. Contona abdi ngagaduhan artos terus anu sanesna ngagaduhan ayeuna barang. Abdi peryogi kana alat tulis sapertoskeun ieu patlot atanapi pulpen sareng sajabina. Contoh patlot. Tuluy abdi ngagaduhan ayeuna maliyah harta artos teh ditukeran we. Mang gaduh patlot teu gaduh ku abdi digaleuh lah sabaraha cek abdi teh mangga cek si Amang hargina ieu patlot 2000 misal 3000 5000 contoh misalnya ditukeran we ieu patlot teh ku artos abdi nu ngagaduhan harta artos teh butuh kana alat tulis nu namina sapertoskeun contoh patlot ieu ditukeran we ku artos si Amang anu ngagaduhan patlot dipasikeun ka abdi. Nah nu kitu disebutna adalah cek hukum syara'na. Ieu secara garis globaliyah ijmaliyahna. Au tamlikin manfaatin au tamliki manfaatin atawa ngamilik manfaatan mubahatin anu barang dimenangkeun ala ta'bidi netepan anu salawasna bisa manin maliin kalawan harga anu bangsa harta. Fa kharaja maka kuluy kaluar bimuawadhatin naon fa kharaja punten maka kaluar bimuawadhatin kalawan kecap lafad muawadhah nu parantos dibahas neme di dieu tamliku ainin maliyatin muawadhatin hartosna ngagentosan ku artos naon al qardun hartosna qardun adalah minjemkeun. Kaluar ku kecap lafad muawadhah digentosan ku bangsa harta ku artosnya nyata minjemkeun mang abdi nambut patlot tah oh mangga tambutkeun ku abdi tah ieu abdi nambut barang anu disebatna patlot teh ieu kaluar ku kecap lafad muawadhah hartosna muawadhah tadi adalah ngagentoskeun ku artos ieu mah nambut teh males nambut mang abdi nambut patlot tamut teh ku abdi alasna bade nuliskeun anu diange tah ieu si ieuna si isina diange ngan dina ayeuna pinjam maminjam aya bahasan kapayuna nalika misal aya jalmi atanapi urang nambut kana eta barang patlot contoh maka wajib saparentosna rengse nu diperyogikeun ku urang maka wajib kedah ngawangsulkeun deui. Terus ieu timbul we masalah kumaha lamun saeng aya barang nu ditambut ku urang teh hiji ruksak nu kadua misal contona leungit. Kumaha tah pikeun urang anu nambutna maka wajib pikeun jalmi anu nambutna kana eta barang batur teh sok sanajan ka keluarga nyalira wajib kedah digentosan deui lamun saeng ruksak atanapi leungit digentosana mah naha ku mangrupikeun barang anu sami atanapi digentosan ku bangsa ayeuna samana hargana. Kang patlot nu ku abdi ditambut teh potong aduh kumaha tah cek si akang teh duh wayahna gentosan abdi malim maka wayahna urang wajib kedah nganaonan ngagentosan kana ieu patlot sapertos kieu. Terusnya
abdi mantose cenah hoyong digentosan ku artosna kenae berarti lamun seg eta harga patlot ieu contona misal lamun seg dihargakeun 2.000 berarti wajib urang ngagentosan deui sabaraha samana 2.000 terusnya ada tos ponok satengahna cek si amang teh kenalah digentosana teh tos we ieu mah 1.000 berarti wajib ngagentosan sabaraha 1.000 atasnya digentosan wah patlot anu potongna berarti patlot anu potongna teh anu meunang ku urang nganaonan ngagentosan berarti ieu patlot tiasa janten milik urang atasnya kumaha lamun ngabohong si amang teh wayahna gentosan 5.000 atau bisa 10.000 senengkeun ieu saman hargana patlot misal 3.000 2.000 ku ngabohong tetep urang wajib ngagentosan ka saha ka si amang ngan anu janten eta doraka dosana ku sabab ngabohong berarti si amang ngabohong wajib dah kedah digentosan bahasana eta mah nambut atawa minjemkeun barang ka batur atanapi urang minjem barang ka saha ka batur contoh deui bahasa nambut sok aya mang abdi nambut bensin paneker ieu dinamina abdi di dieu paneker namut lah tamut teh berarti cek hukum syara anu leresna ieu abdi nambut kana barang anu disebatna ieu paneker teu kengeng ku abdi disunutkeun naon sababna lamun seg ayeuna disunutkeun ieu naon paneker berarti engkena teh timbul matak janten ngirangan si gas di lebetna kedah kumaha bahasana entong nambut paneker mah mang abdi nambut paneker lamun seg bade nambut bade nyunutkeun anu disuhunkeun isina panjang teuing tos mang abdi nyuhunkeun seuneu anu aya dina paneker ngan ku sabab galibna sapertos kitu ayeuna mang nambut paneker berarti tangtos lamun seg paneker ditambut atuh jeung isina kumaha tah lamun seg kaayaan ayeuna galib di masyarakat sapertos kitu maka teu saeus nambut tah ieu kalebetkeun kana punten kaluar ku kecap lafad muawadhah adalah al-qardu hartosna minjemkeun barang wa bi'izni syar'in sareng kaluar ku kecap lafad muawadhah anu bangsa syarana naon ar-riba riba aya bahasan dina bab muamalah bangsa riba mana contona contoh sapertos kieu diantawisna abdi sumping ka warung katuangan setelah abdi calik di dinya seueur di payunan eta warung teh katuangan kasih ece teh ce ieu sabaraha bala-bala 1.000-an teu nyeures naon-naon deui canak we henteu nyebatkeun ena meser henteu nyebatkeun ena nganjuk henteu nyebatkeun nyanak heula langsung dicanak dituang canak tuang seep misalkeun 5 siki saparantosna seep wareg we namanya dibayar ce tadi abdi bala-bala 5 siki berarti 5.000 nya muhun pasikeun we artos 5.000 teh tidinya maka tidinya sapalina ulama nyarioskeun adalah hukum anu dituang eta bala-bala teh janten riba naon sababna make kalebetkeun riba sabab tadi teh eta bala-bala anu ngagaduhan teh si warung teh anu ngagaduhanana kumaha tah urang disebatkeun meser henteu nyandak heula henteu nganjuk heula henteu canak we sok sanajan buktosna eta bala-bala teh pasti bakal dinaon bakal diical tapi ku sabab henteu aya kalam samemehna nyarios heula berarti eta bala-bala anu dituang ku urang hukumna janten riba pami bade misal contohna ce ieu bala-bala sabarahan 1.000-an ku abdi nyanak heula ti payunnya berarti dicanak heula atanapi ce abdi tampi heula ti payun atanapi nganyuk heula abdi saparantosna wareg ku abdi namanya dibayar tah eta mah teu riba bahaya pami jalmi nuang kana barang riba maka
40 poe 40 peuting eta jalmi netepana teh moal ditampi ku Allah. Naon sababna? Sabab dina lebet katuangan eta jalmi aya barang riba. Hartosna Allah bendu eta jalmi. Urang ngabubur di jalan. Ceu hoyong bubur hiji. Kumaha mun bahasana hoyong, berarti eta mah menta hoyong. Harusnya wajib dah nalika sapertos kitu eta mah mungkinna sanes kalebatkeun kana jual beli. Ceu abdi hoyong bubur hiji, hayang lain meser. Beda di antawis hoyong sareng bahasa lafad meser. Ceu abdi meser bubur lah hiji. Ceu abdi pesen bubur hiji, pesen berarti bahasana lamun kana pesen berarti identikna adalah kana jual beli. Kumaha lamun hoyong? Ceu abdi hoyong bubur. Berarti eta mah hayang eta mah. Lamun segayaan sapertos kitu tos teh kedah ijab qabul. Kalebatkeun engke teh kana masalah ena saling tukar menukar. Kana tukeran we eta mah nuker barang silih dipikaridho. Ya, abdi gaduh artos sekian. Saja banding tidinya abdi nyuhunkeun bubur. Terus ya. Pami bade misal ceu abdi ngagalah bubur lah hiji. Ceu abdi pesen bubur hiji eta nepi 2 samangkok. Wayana dina hukum fikih sateu acan dituang kudu dibayar heula. Margi naon? Margi misal nalika eta bubur tos seep dinaon dituang teu acan ijab qabul, maka eta bubur anu dituang ku urang teh kalebetkeun kana katuangan riba. Sok sanajan zatiana mah teu naon riba, tapi eta tina hukum syarana bubur anu dituang teu nurutkeun ayeuna sesuai jeung hukum syar'i ya. Eta hukum bubur teh anu dituang janten kaayaan riba. Teu kenging. Tos we pami misalkeun ayeuna bade nuang bubur teu acan ijab qabul, engkin we bade paneuri ku urangna teh dinaonna teh dibayarna. Maka kecap lafazna teh ceu ku abdi ieu bubur ditampi heula ti payun. Atanapi ceu ieu bubur teh dituang heula ti payun. Harusnya atanapi ceu nganyuk heula lah teh sasios. Pami tiasa. Sanes pami tiasa kedah we. Kina bilih timbul janten kana riba. Katuangan anu dituang ku urang. Kumaha lamun seug ayeuna misal contoh sapertos leme nuang bubur teu ijab qabul heula henteu bahasan nganjuk. Kumaha tah? Aya deui hukumna wajib kedah ngagentosan eta barang naha ku barang deui lamun teh mah bubur kusabab dituang tadi teh teu ijab qabul heula. Atanapi digentosan ku harga kumaha ceuk si eceuna. Ceu bubur hiji. Maksudna dina manah teh maksudna bubur hiji teh urang ngagaleuh kana bubur saberiji, hiji kana samangkok. Terusnya tos ngartos berarti wayahna tah pas nalika mayar teh. Sabaraha ceu? Cek si ece teh 20.000, wajung aduh. Manya 20 naon? 20.000. Wajib tah urang mayar eta bubur samangkok 20 naon? 20.000. Nah make 20.000 nu padahal misal dina tulisan didinya teh bubur 1 mangkok 5.000. Nah make 20 naon? 20.000 berarti ngabohong si ece. Henteu ngabohong. Naon sababna? Sabab dina sateu acana urang bade nuang kana eta bubur teu aya lafad ayeuna ijab qabul ngagaleuh jeung sajabana. Terusnya berarti wajib dah eta barang anu saparantosna ruksak ku urang teh bubur dituang berarti tos ruksak. Wajib ngagentosan sakumaha anu ngagaduhan eta bubur. Cek tukang bubur 20.000 wajib urang digentosan 20.000. Sok sanajan tulisan didinya sabaraha? 5.000. Naon sababna? Sabab tadi teh awih deui sanes kalebetkeun kana jual beli eta mah. Ruksak we barangna eta mah, janten ruksak. Kurang nu matak lamun seug alim katuangan nu dituang ku urang pangkatna janten kana riba atanapi wajib kedah ayeuna gentosan ku sabab ruksak tos we cekap ceu
abdi ngagaleuh bubur hiji kin artosna ti pengker. Atanapi ce abdi ieu abdi ngagaleuh bubur hiji ditampi heula ti payun teu sasios, berarti eta mah teu kalebetkeun kana riba, teu kalebetkeun kana wajib kedah ngagentosan barang anu ruksak teh ku abdi, eta mah kalebetkeun kana jual beli we. Wa dakhala fi manfaatin tamlikin haqqul bina wa kharaja bi thamanil ujra fil ijarati fa innaha la tusamma thamanan. Al buyu wari pirang-pirang be salah satu asya'a eta tilu pirang-pirang perkara. Tina pirang-pirang masalah bab muamalah jual beli jual beli nama naon wae bade jual beli ayeuna barang nu diangge ku urang sapertos anggean jeung sajabena atanapi jual beli nama hiji barang anu henteu diangge ku pribadi urang sapertoskeun ena kebutuhan rumah tanggi lemari gelasna meja jantawisna eta mah henteu diangge ku pribadina saha pribadi urang maksudna teu diangge dan teu dianggekeun ka dieu lemari dianggekeun henteu tapi ngan sekedar disimpen di mana di bumi sok sanajan hakikatna mah nu urang diangge ku saha ku urang atasnya. B sadayana aya tilu mana nu tilu teh ahadu hari nu kahijina bai'u ainin musyahadatin bai'u ainin musyahadatin aya hadiratin kahiji ngajualna hiji barang musyahadatin anu musyahadah nemrak katinggal ku secara mata zahiriyah. Nalika hiji jalmi jual beli bade ngical atanapi bade ayeuna meser wayahna eta barang anu diical wayahna eta barang anu digaleuh hiji syaratna teh kedah ainun musyahadah hartosna ainun musyahadah barang anu katinggal ku secara kasab mata zahiriyah. Ieu patlot berarti katinggal jenis bentuk naonna patlot warna jeung sajabana harusnya bentuk jeung rupana. Nah, maka hukumna fajaizun eta teh meunang pangkatna jual beli sapertos itu. Ngan syaratna idza wujidatis syurut di mana-mana dipanggihan naon asyurutu pirang-pirang syaratna. Min kaunil mabi'i tina kabuktian barang anu dijualna tahiron muntafian eta barang anu suci tur tiasa dialap manfaat. Muntafian bihi. Masalah nu kahiji wayahna syaratna dina jual beli bade jalmi anu ngajual atanapi bade jalmi anu ngagaleuh kana eta barang teh wayahna hiji barang anu digaleuh hiji barang anu diicalna kedah ain musyahadah. Ain musyahadah barangna anu katingali ku secara kasab mata zahiriyah hartosna teh henteu samar nu dipeserna kami urang mang abdi meser patlot ieu warnana teh sapertos kieu warna biru bentukna sapertos kieu tah ieu berarti musyahadah katinggal rupa bentuk warna jeung sajabana katinggal. Maka dina hukumna eta teh fajaizun hartosna teh janten meunang. Dina syarahna ailil mutaaqidaini indal aqli au qablahu idza kanatil ainu la tatagayyaru ghaliban ila waqtil nabi. Jalmi meser barang tapi nalika pas waktosna ijab qabul teu aya eta barangna kumaha dina hukumna teu sasios kenging ngan syarat teu sasios kenging di dinya
syaratna idza kanatil ainu la tatagayyaru ghaliban ilal waqtil mabi. Hartosna urang mes kungsi ningali patlot ieu contoh kana barang patlot teh heula. Samingon kapengker kungsi urang teh si amang nyanyandak patlot ieu. Ditinggal ku urang teh hoyong urang teh tapi teu gaduh artosna. Bade ayeuna nganyuk teu wantun izin keun tos gaduh artos misal contohna. Pas seminggu kemudian patepang deui sareng si amang, "Mang, aya patlot anu itu teh teu?" "Mana ieu teh?" "Nu bentukna sapertos kieu, warnana sapertos kieu, rupana sapertos kieu." Namina teh patlot ayeuna anu misalkan. "Oh, aya keneh di abdi aya." "Kumaha tah?" "Oh, ku abdi digaleuh lah atuh ayeuna pami aya keneh mah." "Mangga atuh sabaraha?" 5.000 misalkan. Pasian we tek nyanggakeun artosna ditampi eta patlotna anu kantos abdi ninggal. Sah hukumna teu sasios, teu sasios. Canak we ku abdi teh ka bumina teh, oh geuningan nya ieu. Leres, sah teu sasios. Nalika pas waktos dina akadna ijab gobulna teu katinggal barang anu digaleuhna. Sok sanajan eta sanes ain musyahadah teu katingali nembrak barangna ngan kantos ninggal sateacana eta barang tina samemehna. Berarti dina hakikatna atuh tetep eta ain teh disebut ain musyahadah sok sanajan dina ijab qabulna henteu ain musyahadah. Paham nya? Asal syaratna henteu robah. Kumaha lamun robah? Pas waktos ninggal si amang teh mana patlotna mah? Aya di bumi. Sana ke kurang teh sampeurkeun si amang ka bumi. Pas dipasikeun patlotna teh hor geuningan teh robah. Warnana jadi robah, bentukna jadi robah, nu tadina panjang jadi pondok, ruksak jeung sajabana. Kumaha tah? Maka dina hukumna jual beli sapertos kitu eta mah teu sah. Naon sababna make teu sah? Sabab robah dina galibna waktu sawaktos ayeuna urang nyandak kana eta patlot. Terusnya. "Mang, ari domba teh sabaraha, Mang?" 3 juta. "Domba nu mana ieu teh?" "Oh, si jalu teh anu tandukna rangai ka luhur, buluna jabrig. Hebat katinggalina." "Oh, domba eta mun digaleuh lah ku abdi ayeuna." "Mangga atuh. Sabaraha?" 3 juta we anger. Pas nalika ijab qabul teu aya barangna si domba teh tapi urang kantos ningali nah 2 dinten kapengker, 3 dinten kapengker, samingon kapengker, sasasih kapengker, sataun kapengker misal contona dina lamina. Sah teu sios-sios ngan asal syarat didinya hiji baheula urang kungsi ningali kana eta barang teh lamun teh mah domba nu rek dibeuli ku urang si anu bentukna rupana kieu jeung sajabana. Pas nalika ijab qabul teu aya teu sios ke nalika pas urang nyandak kana eta barang anu dimaksud ku urang teh hiji syaratna eta barang teu robah. Dicanak we geuningan nya leres kieu bentukna rupana masih keneh kitu. Kiloanna teh mah masih keneh anger sabaraha puluh kilo anger rupa warna jeung sajabana. Kumaha lamun robah? Lamun seg robah ternyata ku urang ditingali kapungkur mah sasasih kapungkur domba teh gendut. Tandukna rangaek, jangkung sajabana. Pas nalika waktu ijab qabul nya si domba eta pas ditingali setelah ijab qabul dicanak eta barang geuningan tandukna teh potong, geuningan nu tadina baheulana montok jadi kuruk jadi begang biasa-biasa. Kumaha tah? Maka eta mah janten batal dina hukum jual belina teu sah. Kumaha lamun cek si amang teh ada wayana ieu mah anjeun geus meuli kana ieu domba. Nya geus meuli kana ieu domba ngan syarat baheula urang kungsi ningali kana eta domba teh masih keneh bagus rupa bentuk jeung sajabana sawaktu ayeuna bade dicanak santos ijab qabul benten teu sah eta mah teu sok sanajan si amang teh naon maksa. Atus tawayana kedah barang ainun musyahadah hartosna hiji barang anu nembrak katingalina. Timbul deui masalah kumaha lamun urang meser beas sakarung. Terusnya tuluy eta karung teh pan aya hiji karung anu henteu transparan
berarti nya lebet nama naon hakikat nama beas halusnya. Tapi henteu musyahadah maksudna musyahadah teu katinggal nah eta lebetna beas sae. Nah eta lebet beasna teh seueur kutuan, nah eta lebetna beas teh parotong barubuk atau nabi paranjang si jajabana. Kumaha tah? Wa yakfi ru'yatu ba'dil mabi in dalla ala baqihi kadzahiri subratin min kumhin wa nahwihi. Teu sah hartosna teh sah teu sosios pami urang ngagaleuh beas sakarung 50 kilo tuluy eta teh tiasa ditingali da kusabab ayeuna karungna teh teu transparan. Cek pribadi teh mang hayang ninggal mangga atuh ditojos ku saha teh ku si amang teh tojos eta ieu rupana sapertos kieu bentukna. Berarti katinggalna teh ngan sakedar sawarehna saalit sacangeum sakieu teu sakabehna sacangeum. Oh ieu bentukna rupana sapertos kieu nya. Kumaha tah? Maka dina jual beli sapertos kitu hukumna sah teu sia-sia sok sanajan ninggalna teh ngan saparo saalit teu sakabehna teu diudulkeun sah teu sia-sia. Ternyata sim horeng nalika pas waktos dibuka biasana teh nya sae luhurna mah pas belah handapna teh naon aduh rada bubuk nya rada koneng jeung sajabana. Kumaha tah dina hukumna teu sia-sia sah kusabab ninggal kana sawarehna. Kumaha lamun ngabohong si amang benten deui bahasana lamun ngabohong ceuk si amang teh Kang ieu mah beas teh pulen sae mana contona tah ieu contona sakieu pas nalika dibuka rek geuningan hidung kabeh jerona teh. Ari ninggal contona kanu sanes pas nalika dongkap ka bumi eta karung dibuka teh hidung kabeh berarti ngabohong si naon teh si amang teh disangukeun teh lain pulen atuh. Wah robah rasanya sajabana. Kumaha tah? Maka hukum jual beli sapertos kitu tiasa kurang eta beas diwangsulkeun deui ka saha ka si amang hartosna teu doraka. Wangsulkeun deui Kang geuningan beas teh benten geuningan kieu ari ayeuna contona nyanak nu itu sae sapertos kieu pas nalika dibuka geuningan ieu mah hidung kieu jeung sajabana. Nah, tiasa kurang diwangsulkeun deui. Si amang tong ngamak da kengeng dina hukum ayeuna fikih eta barang teh tiasa kurang diwangsulkeun deui. Kin aya syarat-syaratna di payuna. Asal diantawisna syaratna teh hiji mang kumaha lamun beasna teh awon hidung jeung sajabana abdi berarti ku abdi diwangsulkeun deui nya. Muhun mangga aya syaratna berarti teu saeus diwangsulkeun deui. Dina bab ikhtiar eta mah kalebeteunakeun bahas. Hiji ta ainun musyahadah hukumna fajaizun maka eta teh meunang sah hukumna. Dina sarana kumaha lamun saek jalma jual belina teh dina pas waktos adan Jumat atanapi keur waktos khutbah Jumat sah teu jual belina sah teu sosios ngan jual beli di dinya timbul teh kakeunaan haram. Haram pangkatna ngengeng sok sanajan timbul jual beli teh sah. Kumaha pami kieu urang hoream ka warung tuluy aya urang kalih urang teu tacan kakeunaan ku had baleg jang pangmeserkeun roti jeung bapa ieu 10.000 ka warung sumping we ka warung cek urang kalih teh anu yiswa teh acan baleg lami 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Ceu meser roti 10.000. Oh, mangga nyangakeun roti nampi artosna ka dieu we. Teu sah hukum jual belina. Ceu urang anu miwarangna janten ayeuna doraka. Aya syarat ka payuna teu sah jalmi jual belina hiji diantawisna ka urang kalih. Teu sah jual belina. Kadua teu sah jual belina nalika eta jalmi teh jalmi gelo. Teu sah. Dina kifayatul ahyar dicariosan sapertos itu. Kumaha lamun sae gayaan urang misal ngawarung
buka usaha, ternyata anu ngagaleh kana eta barang teh murang kalih alit mantah entong ditekadkeun dina manah jual beli da sabab teu sah hukum jual beli ayeuna kamurang kalih anu teu acan baleg. Kumaha tuh nalika kaayaan sapertos kitu tos we hukumna kakeunaan ku ayeuna saling bere. Muato disebutna. Pindahkeun kana bab muamalah jual beli kana bab muato tukeran siling tuker. Tanapi siling nipkarido dina masalah barang nu dipenta. Cek simurang kalih teh. Ceu hoyong atanapi mese roti 10.000-an. Da murang kalih mah teh acan cedot, teh acan balik, teh acan ngartos. Pasti bahasana teh meser wae rata-rata leresna. Meser wae rata-rata. Nalika sapertos kitu si eceuna atanapi nu ngagaduhan warungna wayahna teu kengeng ditekadkeun ngajual barang ka eta murang kali alit teh da teu sah. Tos we hukumna puterkeun kana muato hartosna tos we ieu mere barang roti geusnya. Terus abdi nyuhunkeun artos sabaraha? 10.000 canak we artosna. Artosna dina mana teh henteu ditekadkeun jual naon? Jual beli. Ditekadkeun dina mana? Kana bab muato saling mere. Eta mah janten teu riba. Lamun seuk ena ditekadkeun ngajual barang teh kamurang kalih anu teu acan baleg maka hukumna teh janten teu sah. Nalika janten teu sah atuh janten riba pangkatna. Pahamnya? Pami seuk eta murang kalih misal anu teu acan baleg kecuali nu tos baleg murang kalihna sah. Matak tarusan bini pami miwarang ka murang kalih teu ngagaleun bahasana nyuhunkeun menta pangnyandakeun ka warung anu misalkan pribadi teh rada oream ka warungna. Nah ya artos ye canak artos misalkan 5.000 10.000 nyuhunkeun anu ieu pasikeun artosna. Menta barang berarti tah mere naon? Mere duit. Nah gitu. Min kaunil mabi'i tahiron muntafian tina kabuktian eta barang anu dijual teh wayahna tahiron muntafian hartosna teh kada suci muntafian tur tiasa dialaf manfaat. Lamun seuk ayeuna jual belina eta jalmi fala yasihu baina jasil aini. Teu sah pangkatna jual beli na eta jalma bade ngajual bade meser anu mana eta barang teh pangkatna teh najis atanapi wala mutanajisan teu sah ngajual atanapi meser na eta barang teh pangkatna mutanajis teu naon we teu sah. Barang teh aya barang najis mutlak ieu mah barang teh aya barang mutanajis. Hartosna barang najis hartosna teh teu tiasa ieu barang teh nyaeta disucikeun. Ari mutanajis mah tiasa eta barang disucikeun. Contoh ieu tasbih. Murag asalna ieu suci misal contona suci teh aya naon katempelan ku barang anu najis. Murag we kana barang anu najis berarti ieu barang teh disebut mutanaon? Mutanajis. Tiasa teu disucikeun, tiasa diwasuh we. Diwasuh ku cai anu suci. Diwasuh deui ka biasa deui nameweh tina tadina najis kanajisan jadi mutanajis tuluy dibersihkeun jadi weh suci deui disebatna. Teu sah nalika ena jual beli barang anu mana eta pangkat barangna teh najis. Mana? Mang abdi meser teh kotok lah. Meser teh kotok sakarung sabaraha? Sakarung 10.000 nyanggakeun teh kotokna nampi artosna teh sah. Naon sabab na make teu sah? Sabab eta teh kotok mutlak pangkatna naon? Najis. Gue teh kotok kumbah. Urang boga teh kotok sagelas. Dikumbah suci mah. Moal anger naon eta mah? Najis. Kecuali gelasna bisa disucikeun. Ieu mah teh kotokna. Teu tiasa tah.
berarti teu sah jual beri barang anu mana eta barang nanti najis. Kumaha lamun urang hoyong, lamun saek urang hoyong panggata tadi teh entong jual beli, tapi bab pinahkeun kana bab ato. Mang ti kotok lah sakarung. Entong sabaraha entong gitu. Pami sabaraha berarti kana jual beli. Tah ieu mah kangge muruhan we amang muruhan ngalana sakarung kinten-kinten diperyogikan ku amang sabaraha tina ujroh ieu hasil capekna adasnya cik si amang teh mayalah buruhannya urang 50.000 tawar tong 50.000 tuh 30 lah omong atuh 30 bere 30 eta mah sanes jual beli muruhan kana kacape si amang mulungan tuluy ngarungan kana eta teh kotok teh sanes meser karena babu ato saling bere abdi nyuhunkeun teh kotok sakarung yeuh mere artos sabaraha 20.000 mang teh kotok sabaraha sakarungna 50.000 entong teu sah jual belina barang anu najis walamun tanajisan nya kitu keneh teu sah eta ngajual barang atanapi meuli barang anu mutanajis ngan teu sah ngajual barang anu mutanajis teh la yumkinu tadhiru anu henteu bisa eta barang mutanajis teh tadhiruhu bil gusli kana nganyucikeun ana eta barang mutanajis kalawan dikumah teu bisa ieu mah dikumah urang meuli barang anu mana eta barang teh pangkatna mutanajis teu sah hukumna ngan ditafsil teu sah didinya lamun sek eta barang teh teu tiasa disucikeun meser tahu tuluy eta tahu teh nyemplung kana barang anu najis nyemplung tek nepi ka tembus kalebet nu tadina suci tuluy kanajisan disebut mutanajis nalika eta tahu dikumbah teu tiasa ieu mah dikumah teu tiasa sama sekali misal contohna ieu contoh bisa anu motong video tahu murag kana cai teh kotok terus lami diangkat we geus sapoe berarti geus tembus ka jero teu tiasa disucikeun leureusnya teu tiasa berarti teu sah eta mah jual beli barang tahu teh anu kanajisan terusnya daun sababna sabab eta tahu tos lami kaayaanana berarti geus nyerep kalebet teu tiasa disucikeun teu tiasa lamun seg ayeuna hukumna tiasa mah disucikeun deui nami mah plek misalkeun kana teh kotok aduh buru-buru diangkat piceun we saware kumah we tiasa suci deui kumaha tah maka teh seueus kumaha lamun meser bumi nu mana eta bumi teh atupan meureun campur teh kotok araya di dinya komo islamin teu dirawat mah atana pikeur kaayaan ngadukna bade ayeuna nembokna campur teh ucing jeung sajabana wah diaduk ka dinya tempelkeun kumaha tapan eta sami aya najisan pami sapertos kitu dina masalah ayeuna mabniyah adegan bangunan anu dicampurkeun ku ayeuna atanapi kacampuran atanapi masalah sengaja dinaonan dicampuran teu saeus hukumna eta mah suci hartosna teh sah dina jual belina sok sanajan eta batako teh dicampuran ku barang naon najis teu saeus eta mah suci pangkatna muntafian tur eta barang anu dijual ku urang teh salianti ainun musyahadah tuluy salianti barang anu suci muntafian tiasa dialap manaon manfaat kaluar ti kecap lafad muntafian barang anu tiasa dialap manfaat hiji barang anu mana eta jual beli teh teu tiasa dialap manaon manfaatna maka hukum jual belina teu sah lamun sek eta barang teh teu tiasa dialap naon manfaat itu tiasa sama sekali naon manfaatna misalna nu kieu tingalieun panon hungkul teu sah jual belina lil akidi alaih pikeun jalma anu akad alaihi kana eta jual beli wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan
aya manfaat tur barokahna pikeun urang sadayana anu ngupingkeun anu ngalugo kana ieu pangaosan sok sanajan ngalangkungan kana ieu channel. Mudah-mudahan sakaredi sing aya manfaatna tur barokahna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke hapunten ti piribados bilih seueur lafadzna dina surah dina ayeuna tata cara i'roban sareng sajabina eta mah istuning tina kabodohan pribadi nyalira. Atudoresna eta mah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.